Geus ieu mah ringan-ringan bae. Mun urang hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana, lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna. Aya doana babari teh mah doa kos kitu mah. Nu penting mah urang mah asal deu geus baca waqiah engke geus sugih sorangan. Ji atuh ulah haju ngadadak kakaraga 3 baca waqiah haju hayang sugih bae. Ti kuari macana waqiah asal nu sare baca asal nu sare engke 5 10 tahun karasa. Oh jaheung ngeunaheun. Urang teh keur ngaji teh mulia keur ngaji teh nu ngadengekeun lain sakadar jelema bae. Lantaran ketika didengungkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an malaikat ngadengekeun hiji-hijina huruf teh aya timbul malaikat 10. Hiji huruf timbul 10, hiji huruf timbul 10 darariuk di dinya. Urang teh keur ngahiji jeung malaikat. Wah, berarti mulia jasa. Kunaon tuh hayang gegeraan balik. Geus dula deuleu wae kajem angel teh ieu kiai ieu. Sial jasa aing boga janji hiji atuh kakak mah kakak bae ka ditu. Tempat. Eta tempat ieu keur carita tempat pan urang. Jadi lamun urang nyaritakeun hakikat teh kos kitu tah tempat mana kok urang hayang gegeraan aya naon di jerona. Ketika urang embung ka masjid padahal tempat nu mulia kok urang embung ka masjid aya naon. Ketika majelis taklim mulia tempat eta teh kok urang embung ka majelis taklim aya naon. Datang mah datang ke pengajian tapi di handapeun tangkal Ambon we betah. Didinya aya kuntilanak masalah teh. Kunti anak bikana tau nyala lakina. Nah aya naon di diri urang ketika aya masjid urang teu betah asup ka masjid. Aya naon di diri urang ketika geus asup ka masjid hayang gegeraan keluar. Aya naon di diri urang aya majelis talim kok embung ka majelis. Aya naon di diri urang ketika geus asup ka majelis talim kok hayang gerak keluar. Kuari di imah urang. Urang boga kamar khusus betah jasa di kamar teh lantaran aya pamajikan urang. Tempat curhat zahir batin, curhat luhur handap. Tah guari orang boga kamar tesakeun jangka waktuna 1 tahun 2 tahun di awal nama orang telah leng-leng ibadah teh kabelah dieu ngeunaheun istiqomah di kamar eta teh bisa tahajud bisa salat hajat kemudian bisa salat duha di kamar eta teh aya kenikmatan di kamar eta teh kunci ke urang kamar ngeunaheun jasa ta eta kamar teh henteu sambarangan. Di kamar eta nu mantak abuya selalu didinya baik boga kanikmatan data didinya. Secara zahir malah sapira bangunan kos gitu tapi secara batin didinya aya kanikmatan nyana dibukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah. Aya lazat ibadah. Sabodo sedek nuleukeun deuk teu sedek nuleukeun teu sabodo aing mah hingga di dieu bae aing aya nikmat. Eta tempat teu sembarangan. Nah kitu keneh kamar urang ketika kurang dipakai terus ibadah malaikat datang hadam malaikat ibadah mah terus ka urang ke kadang-kadang ngahudangkeun ka urang geus lila mah urang teh sare ieu geus waktu da ieu jam 2:30 biasa hudang can hudang ke dihudangkeun ku jana tet hudang bareng hudang jija pocong orang tetangga nu paeh teh sial jas. Moal eta teh aya hadang urang. Urang biasa karasa ku urang karasa. Suku teh dikitu-kitu. Urang jeuh sasah ulah sieun eta hadang urang. Terus urang ibadah mantep. Nah, kuari geus maca Quran. Urang maca Quran teu sakabehna Quran nu ku urang dibaca teh aya lazat henteu. Aya hiji-hijina ayat nu nikmat ka urang. Di mana urang maca Quran bari tadabbur ketika aya hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana macem-macem kumaha wali Allah bae
mungkin baik ketika maca Yasin wal Qur'anil Hakim Allah mere hijablak didinya eta ayat teu sembarangan pastinya mengulang lagi ngeunaheun ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri batur geus teu nyahun dibaca ku batur ku kumaha ge sabodo aing ngeunaheun jasa aya anu وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ngeunaheun di dinya teh ta eta bae dibulak-balik bahkan aya hiji waliullah salat eta baca eta nya nama salila hirup eta bae lantaran eta keur dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing moal macan nu naon deui eta bae kajeun ku kumaha ge eta bae ngeuneum eta bae geus nama aya waliullah anu pas dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal ataka hadithul ghasyiyah wujuh yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'am datang kadinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah geus datang kadinya engke rakaat kadua eta deui engke babacaan unggal pagi Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghasyiyah lantaran ngeunaheun jas engke ge aya nu menta cai ge hal ataka hadithul ghasyiyah atuh manyur lantaran nyana kerasa jeung Allah pan anu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah nyana teh boga rasa eueuh nu aya mah Allah teu kudu dijampean eta cai nyeri beuteung tanyakeun kumaha eta paeh teh apa baca keur paeh tah eta lagu kitu terus be ayat-ayat nah babacaan nu mana anu nikmat engke dibere urang zikir sesuai jeung petunjuk guru awas tarik napas la ilaha illallah tarik la ilaha terus kadituna la ilaha illallah la ilaha illallah pan zikir teh endek lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang la ilaha illallah la ilaha illallah lalaunan sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah engke beda zikir nu geus dimuraqabahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah Allah naik teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui eueuh nu dituju kecuali Allah eta teh geus ngumpul sagala rupa dikencengkeun urang la ilaha illallah ulah di eraban hakna lamun kenceng mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urang dek cepet mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke aya ngeunaheun teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun aya zikir lambat diberengeun bakal lambat bae kana jelema artina lolobana lambat bae aya nu dibere ngeunahna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta urang mah lambat teu ngeunaheun kenceng teu ngeunaheun emang urang mah kos kitu nah aya jelema dibere lambat jam sabaraha kadang-kadang teh nya mah zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu langsung cicing diuk sigrep kunci jam 11:30 beurang saat batur macem-macem di pasar di kantor di jalan nu kempes ban segala macam geus macem-macem lah jam 1 nya nama di kamar sorangan la ilaha illallah la pepegatan jeung alam sekitar nya keur jeung Allah kok jam sakitu sih pernah menemukan jam sakitu teh keindahan kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah teh pernah manggih ngeunaheun amat zikir teh kos kitu kunyana waktu dibere ngeunah ku Allah teh dibere ngeunah kumaha silana kumaha sikapna kumaha cara zikirna bakal ngulang sorangan nyana bakal ngulang sorangan geus pernah dipanggihan kunyana seperti eta jeung batur bakal lain deui ka ngeunahanana masarua ngan beda tingkahna atuh salah teh mah kos kitu mah si ieu mah jam sakitu diberengeuna mengulangi deui diukna kos kitu carana kos kieu si itu mah lain keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu-kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung zikir teh
bari nangtung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah. Aya hiji waliullah kieu keur ngobrol beta jeung jelema dibere taufekna ge harita ku Gusti Allah tak we ka jero hatena teh Aisyah ngobrol jeung makhluk aing tilok husu ai ka aing mah Aisyah jeung makhluk husu amat keur ngobrol kitu tah dibere aja heueuh nya pepegatan langsung tah harita keneh keur jeung tamu-tamunya nanyana eta engke terulang teh kitu bae aya kangenahan waktu diuk di dinya teh nikmat deuk aya tamu deuk eueuh geus bae diuk bae di dinya mantak sih nyata geus aya jelema nu diuk bae kos kitu teh bari ngabaso sih eta keur ngeunaheun eta jeung eta lah terserah dirina masing-masing nu pernah dibere ku Allah keur kumaha mangga aya jelema ieu guguru sageusna guguru tarekat maksudna henteu bisa nyana kholwah teu bisa hese amat ieu kholwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan teu bisa atuh lantaran setahun 2 tahun 3 tahun teu bisa Allah mere penyakit stroke teu bisa lempang kuari nyana di kamar bae sakjadana aing mah ieu diobatan moal diurut moal endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru lah geus bae kholwah bae nyana terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap geus anak-anak mah kabeh deuk mau ka rumah sakit moal abah mah geus kumaha Allah bae deuk anu ngurut henteu terus bae nyana zikir bae selama 7 tahun aya nikmat ngeunaheun amat ieu horeganan masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horegan aya kalimatan saat jana dibere stroke dipake zikir ka Gusti Allah Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah pamajikan jeung anak dedeuheun jeung nyaheun hayangeun mawa ke rumah sakit tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah penyakit abdi sebab ngeunaheun dasa meureun mun ditambah penyakit tambah eunah ka Gusti ji atuh kumaha deui teh mah rahasia pribadi teh mah urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun kadahat teh nya pendek nya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulur pegapkeun sia mah jak kasep jak sugih aing siap deui miangan deui heuh teu ngeunah rupana ora pira tapi rasane itu pribadi itu gitu sekarang ini kumaha tuh atau tuh bisa dikitu-kitu can pugun gelis can pugun molek dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina tapi ieu mah geus jelas hideung nyungir pendek beke tapi kok ngeunaheun ka hate kumaha ngeunaheun anak ketika nyana neuk mandi dibawakeun anduk ketika manehanana isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawakeun ketika deuk ka mamana sendal dan lain sebagainya ketika dek sare keke di kepangebutankeun heula ketika dek sare keke pamencetankeun heula ketika servisna pohara iya teh mah hese ninggalkeun ala kan nu kieu bae masyaallah kutang geus ngabeldeh ti heula kadang-kadang jeung nu geulis mah muka kutang angel datang ka turun deui temperatur Gusti Allah ji atuh hideung tinggal hideung aya nyana senangin atuh geus mantap kolot mah hebat mah sia bahagia jeung pamajikan sia alhamdulillah geus abah mah ngadoakeun bae padahal hate abahna mah teu resepkeun ka awewe eta maksudna teu saimbang amat sia mah jak kasep kos bapana waduh tapi ternyata boga iya atuh geus jodoh nyana terhibur atuh geus ulah sok ajul dihihileudan cuma dihileudan aing aja nyeuleus sia teu sregep pasana lah kawinkeun bae ku abah ja aya keneh loba keneh eta mah geus tinggalkeun we teu jadikeun nu kadua katilu abek kolot blon eta kolot atuh ku batur geus terhibur jiran atuh geus nah ieu hiburan hate engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaranna setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleuk ku batur teh wah hebat amat salatna lain rapih ketika ditorekat engke bakal kadeuleuk andiukna jeung hilimna ketika engke jadi wali dibere karomah jangan hibur dirina
bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah. Karomah teh hiburan, kos para nabi diberi mujizat dihibur ku Gusti Allah. Hiburan para nabi para rasul diberi mujizat, hiburan para wali diberi karomah. Kumata diantarana mundar gembul teh subuh-subuh eta karomah eta campur genderuwo macam-macam karomah nu dibikin ke para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun makin dibere karomah dihibur ku Gusti Allah makin tambah keyakinanna ijah makin loba karomah makin embungnya ngadoakeun Gusti cabut karomah abdi cukup abdi mah teu kudu dihibur ku karomah abdi mah abdi bae kanyahoan ku Gusti ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge kapangkat abdi ulah Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut karomah embungeun teh dibere karomah teh wali asli mah aya urang mah teh tuh ai teu terek ditawa tah ha eta can sakumaha encan sakumaha eta golok sakitu pojeunna bedil ka aingkeun aing mah ngebul aja bae jadi tembong-tembong eta mah karomah cisoka eta mah kos kitu mah tah mah nangawirid atawa make pelor jeung cau Ambon aja diangsurkeun ka luhak tahan kapacirit saeutik tah sunggunan tah mah kos kitu mah nu boga karomah mah ketika haji wali mah dibere bae ku Allah pasti tah mah geus dibere bae geus aya bae engke nyana ge tercegang kok kitu kok kitu menta ka Gusti ulah Gusti jadinya nama lamun ditoler-toler ku masyarakat teu dianggap jelema nuhun alhamdulillah teu kanyahoan ketika aya jelema henteu nanya kanyan alhamdulillah ketika nanya mananya bae tapi henteu ngahormat alhamdulillah rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah tah eta bungaheun nya mah aya urang mah lain budak kapangijieun aing nanyana mamang bae pan aing kiai bobo teu budak oh teu budak aing kiai sakunon mang haji deh puyang aing mah kasia tah itu kapanggih di jalan sasalaman kos babaturan aing teh hayang kapanggih jeung saya teh kunaon kadaanan cium tangan mah tuh ieu mah kos salaman kos kitu bae teresep aing mah bejakeun cium tangan kitu eta mah kiai golkar tah kos kitu mah jelema anu deket ka Allah mah makin teu kanyahoan ku batur makin teu dihormat alhamdulillah makin teu disebut alhamdulillah rabbil alamin makin ditoler-toler alhamdulillah geus ngobrol lagi jeung budak hayu jeung kolot hayu jeung nini hayu komo jeung randang orang madoy eueuh jarak sebab naon geus teu kadeuleuan manusia nu kadeuleu eta adalah hamba Allah aya Allahan geus ka Allah nah kuari geus tina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'dus shalah 'alan nabi zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya kautamaan doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina shalawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina aya jelema dibere dalail ku hiji kiai bebejala ka kiai hakikat mama ulah abdi geus ijazah dalail di kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi asana teu ngareunana ulah dibaca ku sia ulah cak mama ulah ieu cenah geus ijazah makana ijazahna ijazah wajib kajib ijazah wajib tinggalkeun edan sia maca dalail teh lain nikmat malah puyeng atuh tinggalkeun haju kudu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina eta bae sia mah lantaran percaya aja kiai hakikat tinggalkanlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nanya deui ka guruna ka guru hakikat teh anu dianggap hebat kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sabara ulah loba 7 bae sitik amat cenah hayang keneh dia 11 kiai hayang keneh 40 hiji kiai hayang kena enggeus edan sia ke edan Allahumma sholli teu bagus Assalamualaikum waalaikumsalam kiai cenah ieu kaganggu kunaon tadina ieu ngawirid waqiah oh mabok waqiah pajore eta jelema mabok waqiah ieu ge jore mabok dalail masa mabok
sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal ka jeung kumaha geus jamin pandalail teh sholawat Al-Quran teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran moal aya nu edan ku maca sholawat edan maca Quran edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran ari ieu mah edan walah lain Quran dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah moal kuari cenah eta keur ngawirid inro aya tu ada asar eta mah gedean peletna nu dimaksud daripada Quran atuh sia teh itil di pelet Quran segitu mahal pakai ngawirid lo bau bloon tah nu nyahoeun mah kajen teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus dalail teu cocok jeung dirina begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad encan kebel macan teh kebel bebeja kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya macan nangan 7 heuh sebab diri siapa carwaya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas saja lemah nu geus kabiasakeun maca mantak aya 2 tahap dalail teh mun teu dibaca eta lah didoakeun batalna kadeleuna walah wahweuleuf lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade tete kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae mun urang deuk hayang sugih maca waqiat teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna aya doana babari teh mah doa kos kitu mah nu penting mah urang mah asal deuk geus baca waqiat engke geus sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakaraget 3 baca waqiat haju hayang sugih bae tikuari maca na waqiah asal sare baca asal sare ke 5-10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa mantep mun dagang maju dagangna mun tani maju tanina atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah eta urang teh istiqomahna nah ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya keunggulan geus ieu awak urang wadah masjid wadah gunung-gunung itu wadah waktu ge wadah wiridan ge wadah kamulyaan jeung darajat urang di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah masrahkeun diri ka Allah wiridna teu hayang nanaon ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah asa lain urang asa Allah bae urang teh asa didieukeun dilempangkeun asa urang dikiceupkeun didengekeun ku Allah engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah tret poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah asa di mana nikmat gan eta hayang terulang deui hese kapasrahan urang nu pol di nolkeun sama sekali nggak nolkeun diri urang teu sambarangan mentak ke berangkat deui tah nya ngadoa ka Gusti kon teu terlalu dibere henteu terus dibere cek Allah aing ngresep ka sia mun cara ngorandang mangorandang hiji waliullah ke sabulan dibere sabulan teu sabulan dibere sakali ke sabulan dibere sakali deui sabulan ngan dibere sakali kanikmatan nyana bebeja ka Gusti ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti kok abdi diberena sabulan sakali cak Gusti mun cak bahasa urang ilham aing resep ka sia mun cara ngorandang mangorandang tak ka aing neuleukeun ngorandang sia aing resep mun cara naik mah morosot deui naik deui morosot teh tak aing ku sia aing neuleukeun sia naik morosot resep tah eta geus kitu teh resep biasa tah urang lamun boga kabogoh tah urang teh ayeuna nyili bae kabogoh urang neangan tah urang teh ku di teanganana resep waduh neangan ka unggal jelema nyanana nyumput bae neangan ka dieu tah eta teh indah jasa waduh asa jadi raja koang-koang di teangan teh aing teh resep di teanganana ku sia asa bener aing teh ieu teh dipake dade dipake kanya asa jadi mutiara lamun urang bobogohan boga bogoh urang teh neangan kesel urang cenah bogoh pan teu neangan heran aing mah berarti ieu mah
wah kamu plase mah ya asana cinta monyet mah ya lain cenah cinta kebo gitulah mun kurang dibanding-banding malah geus dah nyaritakeun hakikat ayeuna kurang dicontohan ka kahirupan urang teu beda ngan hanya sekedar supaya kaharti bae kitu jeung kitu tah Allah teh nu mantak aya 40 ilham nu dibukukeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir lamun Kangjeng Nabi mah mukjizat Quran bentukna mun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ilham dikitabkeun aya tek-tekna tah kula keur bisa ilham jeung Gusti Allah anu dibere ilham ku Gusti Allah anu aya kitabna na etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala seakan nyana ngobrol jeung Gusti Allah. Nah gitulah keunggulan tempat, gitulah keunggulan zikir, gitulah keunggulan maca sholawat. Nu penting urang sing loba zikir, loba babacaan ka Gusti, loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. Wallahu a'lamu bimaradi wa dzkur lan eling sira Muhammad izkila waktu raden ucapakeun lahum kada Bani Israil opelapan uskunu menang sira kabeh hadhil qaryata iki kampung Baitul Muqaddas tegese Baitul Muqaddas kululan pada marangan sira kabeh minha saking hadhil qaryah haitsu situ min dalam panggonan kerja sira kabeh wakulu lan ngucap sira kabeh hittatun ay amruna hittatun utai perkara ingsun sadaya iku nyupreden lungsurakeun dosa den hampura dosa. Wadukhulul babalan pada maranjing marane kabeh ing lawang babal qaryati tegese lawang kampung sujada hale pirang-pirang kang condong sujuda inhinain tegese sujud condong nagfir maka bakal ngahampura isun agung binu di kalawan nganggo nun wa tailan tatalfi mabnian lil maf'uli hale kang den mabdakeun kade maf'ul lamun ta tufar lakum kade sirakat khotoyakum ing pirang-pirang kaluluputan sira kabeh ing pirang dosa sira kabeh sanazidul musinin besok bakal muhi ingsun agung ingong kang gawe beci kabeh betaati sawaban kalawan taat sawaban ane ganjar. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الله أعلم بمراد فبدل الذين maka ngagentiakeun sapa wong akeh zalamu pangkar kang pada ngazalim ya lazina kabeh minum saking Bani Israil qaulan ing ucapan ghairal ladzi qila kang orandana den ucapakeun ya lahum kadue alladzina faqalu maka ngucap ya alladzina ngucapin lapad habatun fi syaratin habatun iku ijil ing dalem sya'ar rambut pada qalulan manjing ya alladzina yazapun alaikan ngesod gabe ala astahim iya tase pirang-pirang birite alladzina fa arsalna alaihim rijza maka ngutus isun agung alaihim ingat tase alladzina ing siksa azaban tegese siksa minas samai saking langit bima kanu yazlimun kalawan barang kang ana iya alladzina iku zalim ya alladzina kabeh iku ngazalim ya alladzina kabeh.
sakumaha kamari bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kita dakwah ke negeri Palestina kaum titah diringkit ketika datang di jurang tih di gurun tih nu kaayaan rendah didinya cicing ternyata perbekalan teh geus eueuh timbul dahaga timbul lapar panas anu pohar unjukkanlah ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa dititah ngaatraksikeun naon ngaranna tungked nu jadi mukjizat terhadap Kangjeng Nabi Musa. Ketika kaum ngarasa dahaga menta jang minum Kangjeng Nabi Musa langsung ku Gusti Allah titah nakolkeun tungked kana batu. Begitu ditakolkeun kala luar cai sesuai jeung letah masing-masing 12 pantai. Ketika panas Allah ngutus mega awan sehingga tiis aduh luar biasa. Zallalna alaihimul ghabab. Bebeja lapar Allah mere buah manna wassalwa. Ya Allah ya Rabb. Jang nginum jeung jang mandi aya cuaca sakitu tiis kalantaran dipayungan ku awan dahar dibere ku Gusti Allah. Hati-hati ieu nikmat kudu dipake ibadah ka Gusti Allah bersyukur ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum kamana Ariha ayeuna Jericho tinggal sababaraha kilometer deket titih Yordania berangkat terus ngaler perbatasan antara Yordan jeung Israel lengkah ka ditu terus bakal datang ka Ariha Baitul Maqdis nampak. Masya Allah. Cek Gusti Allah Musa berangkatlah maneh beserta kaum ke Ariha ke Jericho cuman make syarat nomor kahiji kudu maca istighfar ulah eureun ngarasa diri loba dosa minta hampura ka Gusti Allah tina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik penta ka Gusti Allah hampura hiji. Nomor kedua maneh asup ka negeri Jericho dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa yakni kadeuleu kos jelema anu DPDP tawadu. Sanggeus datang ka ditu dipersilahkan untuk menikmati keayaan negeri eta. Didinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan-kasuburan daerah eta. Naon bae didinya jadi jeung naon bae didinya bakal buahan. Ulah kaget Musa didinya lamun aya cau berbagai cau tina cau nu leutik cau emas cau kepok datang ka cau nu gede bakal aya didinya samangka ti mimiti samangka nu beuleud nu lonjong nu gede aya didinya waluh bakal aya waluh leutik waluh gede aya didinya paria ti mimiti paria buleud datang ka paria panjang datang ka nu sok di batuan panjang paria oral aya kabeh didinya
cabe keriting, cabe panjang, cabe beureum hejo kabeh aya. Bawang ti mimiti bawang kitu Tegal. Nyawon ka Tegal. Brebes didinya jeung endog-endogna aya. Woi, datang ke bawang gitu Indian bulede aya kabeh. Wortel cara di Cipanas Bandung Parahyangan araya kabeh kadinya. Wah, sagala rupa aya. Ulah kaget Musa begitu datang kadinya, silahkan nikmati halal. Bejakeun ku Kangjeng Nabi Musa, wahai kaum Allah geus meresen. Urang kita berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem, tepatna di daerah Baitul Maqdis. Nuku urang kita disinggahi adalah Ariha, Jericho. Didinya tempat anu subur segala rupaya. Cai singkolocor, palawija anu sakitu luar biasa lobana. Kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang. Eta nu ngaran lauk ambalayah pasti asal aya cai, aya lauk, ada air, ada ikan, ada gula, ada semut, ada wanita, ada laki-laki. Aya nu bener, aya nu teu bener. Wah, ngarembet. Aya. Siap. Cuman syarat hiji asupna kudu tunduk. Nomor kedua kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah. Allah bakal ngahampura. Sakit. Siap? Siap atuh ai di itu subur mah. Orenganan lain ku ari bae. Neuleuh hejo-hejo teh. Embe neuleuh hejo, wani mapal. Jelema manggih nu hejo, pohara jasa. Sakitu keur andiupna di masjid, barang di panggung aya Golkar hejo, pasti ditinggalkeun. Imam anu kudu ngimaman asar di panggung. Eta garana neuleuh nu hejo lemok. Eta nu hejo eta kos karena itu. Ih, pohara. Nah, siap masyarakat teh berangkat. Begitu titah istighfar henteu poho nya teh salantaran dibere nikmat anu pohara. Awan terus niungan cai singkolocor ditih geus sakitu poharana dahareun loba teu pernah kalaparan, teu pernah kapanasan, teu pernah kadahagaan. Malah mah Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara nu kadeuleu teh hanya kalazatan nu babalik nangan ka awak doang. An ai istighfar mah qalbu poho ka Gusti Allah. Masyaallah. Nu mantap kajadian ieu dilestarikeun. Wadkur ingat anjeun Muhammad. Idh qila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israil. Kanjeng Nabi Musa sebagai pemimpinna. Bejakeun Musa. Uskunu hadhil qaryah. Caricing maraneh kabeh di kampung, yakni Baitul Muqaddas. Datang ka dinya lantaran subur wa kulu minha. Silakan. Dalahar halal naon bae nu aya. Haitsu syitum di mana bae maneh kersa, maneh hayang, maneh henteu, mangga bae. Wa qulu cuban ngomong aranjeun kabeh hiqqatun ay amruna hiqqatun mas'alatuna hiqqatun yakni anta hitta anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kesalahan kami hiqqatun. Sok baca istighfar astagfirullahalazim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar. Maka engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum
bakal dihampura kasalahan-kasalahan aranjeun kabeh ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta. Lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus. Ihsan makin loba makin istimewa, makin loba makin bagus, makin loba makin bagus. Kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin. Bakal ditambahan ku kaula kebagusan-kebagusan. Sok laksanakeun. Berangkatlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaum ieu teh supaya diinget ku Kanjeng Nabi urang. Maksudna urang sebagai pengikutna, sebagai umat Kanjeng Nabi, urang Kanjeng Nabi Muhammad, ketika urang dibere nikmat bakal kumaha. Kamari ieu mah getol jasa ngaji kercan boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu. Motor teh lain pake syukuran. Kercan boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil boh teu kaburu ngaji. Mobil berarti jadi siksa. Kamari ieu keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat. Kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jadi. Oh harai Masya Allah kari Pengaruh duit pengaruh ngajauhan ka Gusti Allah. Ya Allah. Oh ya. Kamari mah hirup teh saaya-aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis. Eker hirup saya aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Ieu kan mau bencana. Ya Allah. Tuh, kan? Luman takwal kurraling anjeun Muhammad ingat anjeun Muhammad. Izqila lahum waktuna diucapkeun ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah. Sok dara asup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas. Kaayaan kampung nu sakitu suburna bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulu min haitsu syitum. Sok dara dalahar ku aranjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa kulu hitatun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wadkhulul bab asup maneh kana lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok nagfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum kana dosa-dosa aranjeun kabeh boronu leutik nu gede kabeh dihampura ku kaula. Lamun bade geus dihampura berarti geus bagus. Kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muhsinin bakal ditambah-tambah kahadeanana. Masya Allah. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawla. Kumaha kajadianana? Ternyata manusia mah kos kitu sakitu dipimpin ku Nabi. Fabaddala alladziina zalam ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israil qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititah nama ngucapkeun teh hitatun teh sarua jeung menta hampura menta dibicen dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri ariha bari kaayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba
diganti ku habbatun sisikian aya oyong sikian aya waluh sikian endahan diganti kos kitu tanya nama tah barang sisikian kabeh ge aya buah sikian aya awewe sikian maka dijadinya orang pada Israel mah bloon jadi cak awewe guys lalaki ge sikian kami onam hiji sama dua ente teman tekadinya sebenarnya bebeneran bes ya mah abatul bisyarati masya Allah karim diganti ku jada dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun eta beda saeutik hitatun habbatun urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian makan dunia ngaran jadi tetep bae titah urusanana istighfar tetep nya nama dunia bae titah ka Allah atuh heula ieu salat tetep bae dunia sakilang daek ge salat hatena dunia kumaha supaya teh itu eureun dunia nekira urang ninggalkeun dunia kita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beheulangan teu bisa urang teh dunia bae masya Allah kababawa eta ka salat dunia urang usaha naon bae kabawa ka jero salat tani kabawa ka jero salat urang jadi guru kabawa ka jero salat urang jadi politikus kabawa ka salat urang dagang karung goni aya bae segala rupa aya bae masya Allah ditinggalkeun anak ieu teh kumaha coba ieu teh kumaha nu ditinggalkeun ke salat kayak komo di luar salat tah ieu urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti ya kalimatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina teu nurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti tita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tunggul hitatun diganti ku nyana habatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngeson nah naon anda tuh ngesot jana fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum titah maca hitatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesot nya make birit esod make birit naona cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun nomor kaduana tungkul kita ongkos anu ruku lah kos turuku gitu dongko ulah ngesot ulah tetep kabi mandek habatun bari ngesot habatun Kanjeng Nabi Musa geges-gedeg bae wara rese amat sih kaon barang datang ka ditu teh atuh asup da geges teu mentah hampura asup da geges teu DP nu di dieu teh kemewahan dunia kaayaan kasuburan ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija mimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabana araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang urang geus ada awas ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalik ka awak doang haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo tahu jumbo kan untung tuh coba ayo iya pagawean roh na mana kolbu na mana mentek diatur di ahli torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba ngurusan ruh bae ai urang di syariat makan urusan nangan sakadar zahir bae ieu kolbu mah teu pati diurusan
mentak lamun jelema pengurusan kolbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai, makin hayang di kiai-kiai. Lamun geus hayang di kiai-kiai, lamun teu dihormatnya nama manyun bae. Teu dicium beleungeunna, teu dicium tangan. Nya nama geus dicirian teh si eta tilok cium tangan ka aing. Awas ku aing sia. Dicirian ku nya nama. Teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu. Emang ge kabehan ge osok sih goreng hate mah. Ayo mencet embe kula ge osok goreng hate. Diiris-iris digoreng. Hate embe eta mah. Tuh. Lamun urang teu ngurusan kolbu, ketika urang jadi lurah takabur, ketika urang jadi DPR takabur, ketika urang jadi bupati takabur, ketika urang jadi gubernur super takabur, ketika urang jadi menteri super takabur. Ketika orang jadi presiden XXXL jadi takaburna XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu. Ulah kajeun teh mah geus parantina nu sugih dagang, nu sugih usaha, nu tani, pejabat takabur parantina. Kiai makan lain paranti takabur. Tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae. Hai, kaing sia tuh nanya pada kiai, tuh nanya sia, maji kemana? Maji kos tukang lauk baik, kiai. Lamun disebut kiai karakter, isuk mamanya naik atuh setik. Itu kan penyakit terus gitu gara ada penyakit. Dunia penyakit. Nah, itu di urusan ya. Nu batak ngurusan awak mah babari. Ketika orang muriang, puyang, bodrek, teu mempan, itu prokol, teu mempan keneh bae. Naon kata? Dagorin. Leng-lengannya nangis. Bisa kan orang? Nah, geus beres. Masih kena-kena kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kena we opnam. Urang di opnam. Dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah urang ka Cipto. Cipto kurang hebat Singapura. Singapura masih kena kurang kena bae Jerman. Ya Allah, eta urang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak kurang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali orang datang ke Ustaz Insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter. Jadi saya ke dokter sini. Wah, ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi, itu jemput ke pengurus-pengurusan dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter, ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh? Kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh? Bawa ke dokter. Ka mana dokterna ka mana? Ya ka kiai. Datar urang ka kiai. Waalaikum. Waalaikumsalam. Nurutkeun cek Ki Uci aing lah. Datang ka kiai lah. Ceng, abah di mana, Ceng? Aya di jero. Abah keraon abah? Nonton TV. Puyeng nyana aing rek berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres kiai. Itu ya. Bebeja nyana, bah ya tamu dari tamu. Saha gitu. Oh, si Pendi jeung teman. Kadek. Kunaon? Mama keur neuleuh bola ieu huyung babarengan. Jarakan neuleuh mah neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok-goblok teuing. Nah neuleuh main bola, aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu lah. Berarti lain kiai obat, lain tukang obatan, obataneun teh mah kitu. Pindah deui aing. Ayo aing boga kreditan ieu lah coba mentak coba pendapat ka kiai. Coba nyaon.
Assalamualaikum. Salam. Ya sia ye. Oh, alhamdulillah. Diuk. Diuk minum. Enon tuh kula dek berobat ka kiai. Enon tuh. Kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ai ayeuna 1 tahun 2 tahun deui can kabayar. Ieu kumaha minta doana. Sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama. Ieu can kabayar, pangmayarkeun nya. Goblok teh coba. Ieu tolol ieu mama ya. Jadi aing ka babandulan ku nyana. Geus mah aing boga babandul, nyana leuwih buat deh babandulna. Tak agak ledek gitu. Tungtuna mah pentah. Eta lain kiai kos kitu. Duk bana tuh lamun urang awak puyang awak gering ka dokter jelas rumah sakitna horenganan batin mah eta teh ka mursyid. Memantak eta guru thariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeuleur rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubul dunia, hubul jah kanyahoan eta nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud nu batak ulah ge hayang ka alam ku batur nyanana geus bisa teu hayang ka alam ku batur ketika cak kiai hei dulur ulah hasud cak tatanggana nyana ge hasud mun aya kiai ulah sok hasud teh ya artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana nyana ge hasud nyana ge kamari ribut jeung adina lagi ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mena geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kan nah ieu kan Kangjeng Nabi Musa nabi rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha ketika berangkat titih ka Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syarat teh kulo hittatun awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti Allah 2 wadkhulul bab asup ka lawana sujada tongkol mendek nomor katilu dipersilakan ke Gusti datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesot lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratanna tilu kok ieu kuarikeun mahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang buah kawarahna banding sori teh kos karari ieu dipimpin ku nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiai na ge kos kitu cacak ku nabi masih kena mahiwal Kangjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun kemudian manehna Kangjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkeun sanggeus turunkeun bagi 2 sanggeus bagi 2 keuna maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu iman kami saksian cek Kangjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kangjeng Nabi kadi bulan turun set belah 2 plak nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu terus keluar deui maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu dibere hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kangjeng Nabi bege kos itu teu komo urang
mata kurang ge susah kadar sakula mah mata sakadar nyampe ke dulur bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah gitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanan terus bae atuh geus asal ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus singade ulah sok korupsi ajunya maling bae terus sabodo teu mah kabagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres biasa gitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah teh dakwah ai dae kenarimana ente mah tunggeus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihanna ge akur bae ngeunaheun bae sebab laon eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres nyageurkeun nu mehkeun mah Gusti Allah kitu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat toh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kulat ya itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mau masjid pinuh nyana seserian cak imam teh seserian saha eta budak bandeng serina lain sakadar seserian biasa bandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha eta budak beres Assalamualaikum langsung lain wiridan nangtung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah jangan ngeganggu jadi kalau ngeganggu itu satu kamu batal sholatnya kedua ngeganggu udah berapa kamu itu pak dosanya jangan lain kali jangan ya awas kamu kenapa kamu ketawa-ketawa saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolol teh Kiai. Pan eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranna. Eta Kiai langsung Masya Allah katebakeun ku nyana. Hate aing ya Allah ya Rabbi. Isi dah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan. Nanti ke rumah ya. Ke rumah ikut. Langsung diajak. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf. Oh jangan sama saya sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Khalil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu bae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ai urang apa? Ya Allah, ya Rabbi. Gegetas aya. Urang eta kanyahoan. Ku ahli Allah mah kanyahoan. Moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget bebeja ka mana. Kunaon? Kula ku batur mah dikiaikeun. Ayo, ari kula mah pan adik kula anak emak eta teh mah mun ka kula panggil coba mak. Panggil. Ahmad.
batur nggak makmum kakak sia teh pan kiai gede batur nggak hormat sia tidak nggak makmum kunaon ente kuna naon sih mak nggak makmum tuh moal mak emang kunaon itu getihan atena getihan oh najis pan getih mah masa kula nggak makmum kanu aya najisan panggil deui ka sore Imam Ghazali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mak cenah najis sebab hate sia teh getihan atuh embung nya ngamamum kanu aya getihan hujan najis masya Allah ma ampura kula keur ijtihad head kula keur ngaijtihad hukum head ieu teh aya berarti ieu kajahoan ku adik kula berarti luhuran adikna ti heula kakarak deui ampura di dinya lah mulai Imam Ghazali ruda langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pemajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici bae di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah. Imam Ghazali teh lain sambarang 13 tahun geus usul. Geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui. Balik deui nya ka negeri Tus di Iran. Kakarak deui nya ngajar. Pohara jasa. Kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horegadan kiai nu kos itu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh ieu mah panbol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhali. DRS-nya DRS. Mandi ditegor. Mending DRS-nya anu nang meuli. Eta kan eta kos kitu da naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam. Ye, cak Imam Ghazali saya sok nyalakeun aing. Ya cenah Ki Uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah teu cenah aju kiai kumaha tuh kieu sia mesti aing mah aing henteu maksudna cenah kiai kitu dan teu atuh aing kadang-kadang kitu gitu lah seperti Imam Ghazali aing mah nyampikeun emang di lembur teh sok nyampekeun saralah Ki Uci mah ngaharamkeun anu Ki Uci mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah. Tuh, kan? Cek Imam Ghazali. Jadi cenah tulah disampaikan. Endek bae aing mah nyampaikeun. Endek bae mah sabodo teuing wasia bae eta mah. Manya ya ceramah make DPR. Teu kira-kira budak. Teu mah alabatan. Abu Jahal lagi bapak Nadi Abu Jahal tah mah. Belah di Tun Abu Jahal 2 kilometer lah. Ya Allah. Ya Rabb. Kumata kesalahan-kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa, kaum Bani Israel ketika titah hittatun endahan habatun, ketika titah sujada endahan yazapuna ala astarihim. Kumaha? Fa arsalna alaihim rijzam minas sama bangka warahna kaum Bani Israel tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seni ditambahan ku angin wah suasana panas nembus langsung ke jantung percis kostoun sing gelepak jelema guplak parai
sabaraha seketika eta anu paeh wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfan seketika eta keneh paeh 70.000 manusia gelepek kabeh kostouna blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama kunaon ieu bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya da teu daek ibadah Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kufur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi nangis kabejakeun di zaman sahabat. Urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng, lain di zaman sahabat, tapi di zaman Ahok. Urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng. Disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can ngadenge. Urang ku hari kakarak gadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan poe minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah ketika nikmat diganti jadi siksa ke lantaran kita syukuran jadi kufuran moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur didahar keneh bae. Ketela didahar keneh bae. Eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala didahar naon eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet nyaho aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia reng nyaho sia ka gatet didahar kan masyaallah yang segala rupa jagong campur